Loba jelema ieu lewas tuluy-tuluyan masantren geus masantren hayang pinter ai geus pinter hayang naon. Matak sing tamat tujuan hirup jelema rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat geranya kanu ngaran rakyat kakara eta deuk jadi deuk teu jadi eta hakikatna nu aya dina hate rakyat. Hiji eta. Jadi pejabat ngan teu nyaah ka rakyat Bandungan boro-boro 2 periode, saperiode dieuneuk-euneuk ku rakyat lur. Bener ya. Cicing kalem. Hiji eta. Jelema bodoh hayang pinter belaan sekolah luhur ai geus pinter hayang naon hayang ngoncoran jelema bodoh dageurna nahaon pinter tapi pagawean ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek beuteung kudu sekolah luhur ka beak-beak sawah jadi jelema belegu ge bisa atuh. Jigana ya ceramah kahartian beda ungut-ungutan ya. Jelema kedul hayang daek geus daek hayang naon hayang ngajak kanu kedul. Pahingan atuh di urang mah nu daek-daek nu kedul-kedul da eta atuh nu daek nyampeurna ka nu daek padahal nu daek mah sampeur teh ka nu kedul. Geura urang tanya ari ibu daek pengajian osok nyamper ka nu daek ka nu kedul. Naha nu kedul tara disampeur? Tah berarti doraka teh ibu teh. Naha sudon. Udah mungun cenah disampeur oge. Nabi Muhammad dakwahna 23 tahun ibu ngajak tetangga karek sakali juk nyebutkeun si itu mungun. Nah nepi ka dosa-dosa teuing hirup teh. Lebok kadinya. Teh. Heuh nya. Matak nu ngaran hirup tong sok lalajo tina wujud tina bentuk tina jirim tina jinis bisi suudon ka batur. Batur aya nu teu pangajian teu kudu diomongkeun sabab si eta aya nyieun kalakuan jeung praktik ibadah nu urang moal apal rahasia antara dirina jeung Allahna. Tapi urang datang ka dieu nemrak Pak kamarana Bu pangaosan geus ujub ku sakitu oge. Heuh ya. Coba nu teu datang. Keur nyangu, keur masak salaki datang bapana hampura emak teu ngaos. Heunaha kahiji teu acan gaduh widi tinu jadi caroge, kadua bilih bapak nuju lapar hayu we urang tuang sasarengan ibadah eta gede. Ieu yang nu hadir ka dieu nyangu acan masak acan. Minta izin ge teuing. Balik peuting teuing ditanya ku salaki ti mana kuat lilelet teuing pangajian nya pangaosan sa ustadna nanagerhana maneh dereng adat ka salaki. Mata hakikat nu ngaran ibadah teu bisa ditangtukeun ku panon ieu Pak. Da ibadah mah nu ngarasakeun awak bapak jeung awak kuring. Mata ngaran ibadah teu kudu dilalajuan ku batur, da ibadah mah cukup Allah nu nganilai ka awak urang. Well lol kuring pan di kopiah henteu. Udeng boro-boro gamis henteu kieu we. Otak tadi ge di ditu tuh aya geuning warung belah ditu. Cing teh ibu di dia pangaosan meh cenah ustaz lagi bakal telat bari ka urang teh. Da jingan lamun aya si eta di dieu kabur panggeulana era jeung. Ceuk hate jelema nu teu buka HP teh kitu tah. Aduh. Nah atuh maka jeung hirup biasa-biasa Pak Kades bakal berhasil lamun hirup biasa-biasa teu ungah adat. Redah geus jadi pejabat lempang rada dangah teu kudu da lain bisulna punuk atuh. Justru kudu sadar jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat. Mata sanggeus jadi pejabat deukeut jeung rakyat, wawuh ka susah rakyat, apal pangabutuh rakyat. Tah eta pejabat sajati mah. Nah, sanajan geus jadi pejabat tapi hirupna biasa-biasa, wawuh jeung rakyat sabab